Jadi enak orang berean dahar soalnya ataupun kita kasih makan dulu ikan, oi. Ikan, iyo tuh ikan babon ya, iya mata. Kita saya nyampurkan, oi. Tadi orang coba alungkan saja. Setel. Wah, sudah penyelampurkan, oi. Enak sekedap. Ini orang bere sida kadari yuk, oi. Yuk. Oh, kala. Orang alungkan saja. Tah, suara ini nyampurkan. Ya, tah nyampurkan, oi. Wow, iya mau asli, oi. Galala dek kieu lauk lagi. Tah, sao. Iya lagi. Oh no, oi. Sementara itu tuh. Iya lagi. Mana, oi. Wow. Wow. Ramai, oi. Kala sekedap. Ya, kita coba kasih makan iya dah. Biar tambah galodenya. Set. Tew. Ramai sekali. Ya deh. Ah. Ya. Kadari ya. Ini kadari. Tah. Bager kasep soleh. Adio, tah. Sew. Pada itu beli dahar, weh. Dah. Ini teh aya nu 6 kilo meureunnan leuwih tah. Aya 6 kiloan meureun tah. 5 kilo, 6 kilo. Teu daekeun nyampurkeun euy. Yuk, kada yuk. Ker. Dah. Yuk, kasih nih dulu. Sementara ini ikannya mungkin lagi ngarangin heula dikarenakan anginna rada sepoi-sepoinya tuh. Jadi ngangin lauk oge sok ngangin euy. Ya. Tah. Tah. Yuk lagi. Anginna sepoi-sepoi euy. Jadi cocok kanggo anu ngadem nya lauk oge sok ngaradem euy. Wow, ieu mah euy geus baluncir euy, geus wararegeun. Cocok dipijahkeun mah ieu mah tah. Saeo alungkeun lagi. Au. Ini mah tidak tahu ini teh. Mungkin lalu pasti jaring gitu. Nah, kita parap sajalah. Teo lagi ya. Ker. Hut, 1, 2, 3 dah. Teo.